Tina naon nu ku teteh di ical teh? Linu mie, pangsit, saos, kecap, chili oil, minyak bawang, udah. Di mana wae sok icalana? Icalana di dieu di Bina Muda sareng di Kebon Kelapa. Ti iraha ngabitan jualan tahun kamari. Sahana mite Asipa Koyeria. Nah, berkisaran ieu teh karena ya kepikiran hiji bae gitu pedas. Kumaha teh cara ngadamelna? Boleh lihat ya. Sareng chili oil, kecap, saos, sasa, roiko, garam, hadieu nya, teras diaduk-aduk. Kak, lebatkan mie nya, ini udah iya atos asapnya, mie sareng basona. Ini susah. Kita lebetkeun. Terus pulang, jelas sudah dipiceun. Orang aduk di sareng basona. Lebatkeun kana styrofoam. Ieu teh kertas nasina CF jantan ku ieu nya wios. Mihna lebatkeun kana styrofoam. Basona oge pasihan pangsit.